Jadi Ipin ada lumayan ya gitu. Itu atau dagang aja diungkap atau teh tadi teh. Itu kasih akang itu mampus ompong kan itu. tapi gitu ngagaranya. Iya tuh. Tuh. Coba tuh mana? Kang Adir. Dia tuang. Tolonglah. Saya ayah we nya iya saya sareng daging ge. Mama fotoina mana itu? Fotoina mah ditakal keneh Esek ngalana oke. Foto sama ayah lu jadi kumaha. Ya asa kurang abdolnya. Daging daging we dicoel daging daging. Siap lah. Sampai atuh. Kang Adir. Mana enggak, Pak? Ya atuh Kang. Tuh, enggak. Buru nih. Sepak tuang. Enggak. Buru ah. Ipin ieu sok. Ipin. Iya. Taking tayam tuyung. Tuh. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kayak sama lagi daging ya malin teu ya. Aduh. Eta akang, engal, ieu bisi disepen ku Kang Nodir gara dagingna. Hei, saya ayah we ieu mah ya lauk. Saya aya we nya ah. Apuntennya ah. Aya jeung daging ya mah. Sang eta hanut. Kecil. Nah, gitu. Ieu mah ceu. Kop sing raos, ke abi ka itu lah keluar heula nya. Ingat sok. Terawas kumaha das. Alhamdulillah ini sakit dari itu. Ini lumayan sakit oke. Kahayang nama di tingkat 2 orang jadi domba nuka hiji di lantai hiji, domba nuka 2 lantai 2. Orang di kolong nak mana? Beri sunu. Celok man kapodolan kompola aku domba. Adanya tong ogonya, katanya gitu tanya. Terus kemet tong ogo, tong jajan wae. Kita minta jajan cing loba Omat minta tuang, minta jajan cing loba kasih kemet gitu. Ayah, tanya si kemet nih. Kayak itu lah. Kang Arya bagus adik deh bakal mahi. Gitu itu. Wah, kurang tuh. Aduh, itu si cantik si Eis masih tak balik ke mana nih gaya. Biasa rek dengan info ke kampung sebelah. Dulu hadim dia can ayak kene can manggi. Enggak kan kamari, ayeuna deuk reangan heula ka ditu ka kampung sebelah sugan we aya tuh. Cenah mah eta si Neng itu cenah mah si Neng itu teh nu di ditu keur neuti heula jadi hayang apal infona. Ih, mana ikut ke di Korean eta info. Iya tuh mah. Naon? Jadi mah HP budak gedeung we. Nah, tuh lain bawa dari menuju repot deui ah. Atuh bawa deui. Ih capek nih cangkel ngelek jabah yang dikelek kieu ning. Teh tuh bae dia ning jeung emaknya. Jeung mah nya sakedeung ke lamun geus meunang informatika kan deui nya. Tong lila ah, Omat. Omat ge ce bere jajan heuh lamun hayang jajan bere jajan. Da ce mah seueur artos atuh. Hah, lain nama kelam geura. Neng, tacan mam tadi teh bere heula tuang heeh. Sok Neng cing hidang nya. Omat bere tuang heuh, bere jajan heuh. Manis kucing ada ngarusiakeun abdi ah. Bakalan atuh 2000 mah. Ah percaya aja mah seueur artos pan. Ieu ning tiasa Nyata jang meuli paku abdi teh. atuh meni pira 2000 mending Kan da kurang paku teh nya. Tuh, kurang. pira 2000 kece bere heula engke digantian geus balik ti Atuh ditu. tong lila we Omat ah. Heeh, Neng. Repot kieu. Omatnya tuangnya bere tuang meh nya. Karunya can tuang tadi ti isuk-isuk. Atuh jeung nanaon bae jeung daging. Beki ece jangankan daging atuh itu gitu di op itu naon itu teh itu bonteng sayur gudeg. Heeh sok we bikeun we kabeh da budak abi mah sagala beuki gitu. Letik-letik ya ge. Heeh rewog Neng cing lobanya tuangna mungpang meungpeung di dieu nya sok Bae kayak gantian. heeh ke lamun misalkan urang geus beres ngimpo nah engke maneh dibere nyaho heuh Aduh lihat bae pun mata. heeh omat meh HP heuh tong diheureyan kade heuh heeh kade Tong lila. Papangku. Pangku. Papa atuh neng atas ageng neng. Nih, ah. Si Kois masih toh ngarusiakeun ka urang teh. Rek mam. Ih,
Jatah jam ke sore. Lah cenah lah. Hai teman, sudah lewat. Dia bunga sekuntum mawar yang kau berikan kepadamu di malam tua. Ku terpaku pada otakmu sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Alhamdulillah harapan budak pun tunggu si kami naikkan Bang Barongan di mana ya tak? Masih keingat dua tubuh telah diadu. Bang Barongan di mana ya? Boleh, ujung sok gabah Barongan tulis iya. Ayo sebentar Bang Barongan, dah mirip atuh. Mirip di mana na ya? Kita biar cenah kikiaan. Kita hanya dari mana saha? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, aku kasih tahu ya. Namaku Bunga Melati. Bunga Melati. Ayo mana saha? Mana saha? Neng euy Siti masih toh. Cuh. Masih tohnya. Terus kenapa mana ngagang orang keur nyanyi? Riweuh asana teh. Atuh. Saha nu ngaganggu riweuh? Orang banget pieu deuk ngalewat ka dieu aya Bang Barongan di dieu keur ongeng-ongengan. Sembarangan teuing ngomong teh barongan sia. Da pieu ge ongeng-ongengan jiga Bang Barongan jiga nu deuk ngareak ieu teh. Biwir sia menikwatin kajahat itu kemana jontor. Lain nih, ayo mana dek mana? Yang biasa we ngaladok kurang mah ulin ngalantung. Lain nih penampilan jiga bonon sia teh. Jiga dulu bonon. Kagabah. Penampilan ke jiga bonon, kalau oke didinya jiga bonon tingali. Tuh tingali atuh. Oh Siti masih toh menyawit juga bonon. Kok digamis kali kemana-mana. Nggak sah nih karena kurung gusuk nih ayah Bang Barongan di dia. Ayo orang nak dek ini tuh. Jo, miriwu jauh matanya. Salah tuh naon nih kasih dia. Biwir burung jawet hayam. Aduh. Skeme ieu nyen ieu mah bagaya setan nyurana oge. Bener nyurana oge skeme. Urang oge nu ngakuatin ulin dengan penghasilan teu boga iman juga boga iman. Adir. Itu yang masak. SKW mana SKW na? Ada jero. Ini diiraham nih nges naik kieu tinengan nges masang kenteng. Aya laki di poe mah itu. Dulu poe. Mau dibuang berapa SKW? 150. 110. Kami mahal. Misal badut pisan SKW kacida mah nyebut aing oge gini. Minjem duit dari bayar wae. Kita kuat lah. Kuat tekan orang. Sudah tekan. Wah, ini kuat ini. Jaga hantungan akan. Jaga hantungan.
Sudah lekaan cobaan ajaran beroyan makanya ngilu di dia ngilu sarai ke tempat orang. Itunya kasih mainannya. Ada nenek mereka. Pamenerkan Pak. Ayo ah. Ayo, enggak. Tahu di benar-benar kubat. Si kabur beran itu. Tinggalin info atuh. Cenah si Neng itu teh cenah nanti heula. Sudah we atau enak mah hasil nagih teh janjina ayeuna. Cek. Apa nih rusuh? Iya deh ke kampung sabelah. Naon? Biasa we ngimpo. Ini teh nyimpo teh maneh mah. Mana budak tumben teh nyelek? Dititipkeun ka si Kemeh. Maneh mah kasih emeh teh teu butuh nyawa, tapi enana budak dititip-titip. Teu atuh da, geus kumaha atuh da ayeuna berat ka ditu Peogok ngingkit. maneh mah. Heuh, geus kumaha atuh da bae da untungna geus Kemeh ge daekeun gitu. Oh, kapaksa meureunnan. Heuh da bae kapaksaan teh oge nu penting urang ayeuna menang info bisa Naon hirup. naik neangan info naon? Cenah si Neng cenah kereuneuh ti heula bener. Neng mana heula ieu da loba neng. Itu kampung sabelah si Neng itu teuing teu apal eta budakna Kang Komar meureun. Enak itu. Heeh, cenah budak Kang Komar eta teh cenah tilek ku Kang Adul kapangi cenah di candi. Halo? Heeh. Jauh pisan. Matakan teuing bener teuing teh matakan ayeuna dek ka ditu dek neangan infona. Kan itu atuh antar heula deui. Ai main ka mana? Kapan cek emeh deui? Dek naon? Nagih. Emang teu hasil kamari? Janjina ayeuna. Oh, ayeuna heueuh. Da bieu teh sia nan keur marab nu digawe ke Karuang, jeung karuang, daging cenah saaya-aya euy jeung daging asa aing cek aing teh. Lain ongkos saaya-aya tapi cenah jeung daging bae cenah budakna di paraban jeung dagingnya cek aing teh bae nya pira yen ni asa aing cek aing teh itu naon cek bonteng cenah. Bae cek aing teh jeung daging oge da beukieun sagala dilebok budak urang mah cek urang teh. Kope cek urang teh pangmarabankeun bere jajan cek urang teh Ai lamun. mana ditinggalkeun nok bere duit. Heuh da urang teh teu mawa duit kitu bieu ge rusuhan geus beberes teh da ngadenge cenah aya hawar-hawar info si Neng jadi weh. Anu gosip teh. Heuh geus kumaha deui atuh da moal hirup teu gosip teh. Ayo atuh kalebak heula antar deui. Moal ajik we. Urang minta daging sekalian. Ayo atuh buru urang nyoro. Moal. Sugan we dibere. Urang mah daripada ngopi daging mending kene ngopi gitu Naon? dicarioseun. Nih, mana kamu picarioseun teh. Sok cing hasil heuh. Amin. Lamun hasil urang nginjem heus. Lamun teh teuing. Leuheung lamun babari mayar teh. Iyalah rese. Sia mah pedit we ngomong atuh. Siapa dia mas kena gimana? Omong seueur artos. Meh. Harus siapkan pisan dong, nih. Jajan teh geningan cuman teh mah. Ancemon masih 2000 nih cukup. Geuing jeung wadah mah, berat yang kabeh. Ini sih kenok ge aya, kudu kamu jauh ke galak. Syah. Geuning di luar. Ai mana sudah ada ucing. Alhamdulillah. Naik naon? Iya we ulin biasa atuh mesti latih ulin. Ya tang sila. Ini mana mana? Ya yang di warung jauh cenah, pada ini dia ge aya. Biasa aja. Merepotkan pisan. Biasa. Dak si Iko masih tau. Besar we. Tadi dia anu Wis masih toh. Heeh. Lu tadi. Nya tanya tikeun ka urang. Tadi jeung urang geus masih toh teh aing disangka umarongan. Teh tadi kuburan eta. Oh, gurung gusuhnya. Eta Eta cenah rek info. info. Oh, Mana nih cager? aing tukang info. Aing sungguhna contoh. Aing Eta babalesanan mun ka gosip wae jadi we jeding. Itu nya harus siahkeun ka urang jajan sama baraon tah. naik harus yang urut sama budak batu. Oh, jadi mau lila saya ngomong nama. Mana cager geus lila. Alhamdulillah. Eta hundur bikin ka koneng kitu. Naonna ieu maneh? Teman di tinggal poe. Aduh, Tinggal gigi orang teh. di mana enak maneh? Hah? Di mana enak? Tuga imah. Tapi kalau keberatan bieu we, urang ngelewat katukan. Heeh. Malik kenyan imah anyar kenyan. Dan imah eta mah Naon? gedung tua. Itu lah. Urang teh aya pikiran urang teh ka maneh. Nah, Ditinggalan di dinya cicing. bae daek jeung domba. Data majang kanang domba. Kanang doma. Heeh daek. Mana kanang doma alus? Asal pangaritkeun, heeh. Ah ngisurit teh. Pangmarabkeun. Kudu ngari. Oh, sok air daek. Mau atuh jadi kapan? Sok diweuh sia mah aya lahan sautik.
numpang kan sedikit numpang. Atuh ini daripada orang utang lantung. Neng atuh neng main pandai kali pikiji. Entong tuh engke terus ieu mah minta wae engke terus dahar gitu jeung daging. Kok kopi? Coba beja ka emaknya. Mah ieu 20.000-an gitu. Nya. Nya. Nya kitu neng. Nya. Kan doang nya. Hah? Tuh, kabener-bener canjus seuh. Juga kita nyusul apa gua kurang we. Kan dititnya. Si yang Wah, bener. ada. Baik. Neng jeung teteh lagi. Kan dia lihat nama kan. Heeh, Kak. Kan kayak mahal tuh. Ayo di dia we Tapi mana yang geus beres geus langsung ka dieu. Heeh. Mana yang terus tuh? Henteu we. Banyak we urang mah jelema. Ibarat we, ya men. Teh rada deui anu teh kawin kamari saha poe. Ibu kami yang baik kon gimana? Tuh ada hayangan kitu nahun pemotong surabi bulu kan. Amin ayo. Ada susu gede masuk suanda murah. Wah, dan atau mau yang bakur. Enak. Pamasakan mual, pamasakannya. Iya. Mam suara. Ini dua apaan dengan. Ya. Hasil. Sugan we hasil enak mah. Naon cenah? Bawangnya, bawang we bau. Bisi eta bisi kanu gigi, aya di bawang mah kan selempurna 3 galan ku abi. Bawangnya cicing atuh cicing bawang di bawang. Ah, tuluy. Kayak deui nya. Tuluy bima ka dieu, waduh kataleg. Kata kusorangan kata. Iya meni saya. Ini masalah di mana? Ya. Pak masarkan ku emak ya. Sabarahan ya teh. Ya. 1000-an. Ayo mau dijual, mau bisa dijual ieu mah. Jang tetehnya. Heeh, tetehnya. Iya yang teteh atuh da butuh perahan murah 1000-an. Cenah teteh ngajaran. Ngikut bilang budak usahanya itu bu. Budak si keis si bunga teh kayak eta mah euy nu budak oge dipa dong. Sok imam deui ya nak. Kenaon bunga? Bismillah pagi kemana wae? Aya we. Lutang lantung mau gawean. Gimana aja nak? Lutang lantung ting di mana? Di mana-mana aya urang mah. Iya tak, saya mah ya. Aya tadi ke seueuhan lagi. Penyalukan kan atuh. Penyalukan. Sorangan atuh meni mau gawe kamu ae. Nih atuh sakedeung. Kami. Ya bonges kayak masa atuh kenal ge. Naon teu ae? Kami. Esrana. Kela ada gawan terkedeng jauh mas kemana gede. Coba ini anyar dari lebih gede tinggal di katukangkeun deui. Oh nya. Sugan hasil ya om. Nah, mana yang menggarokan? Iya nang. Damang, alhamdulillah. Ya. Ini Ece nih panjang umur Ece. Ini rasa kumpulan kieu nya. Nah ini tata. Tuh orang buku resep orang mah. Nah, mana ini dulu kader resep mana mah? Bapak omongin ai kieu teh. Nah, omongin. Tuh gitu, biasana aing geus ngageunuk kitu omongin. Batur eta mah si Kris. Oh, si jeding-jeding. Si jeding. Ada orang panggil si jeding. Di mana teh anak? Ulah kok bolon. Ai atuh nya da budak atuh eta kamari ngajanjikeun lain. Ece nya asa beuki glowing we nya namanya. Nya atuh. Nganggo skincare apa nantinya dige abdi nganggo da. Bunga nganggo teh
Tuh. Kabeli puas. Tiga Tuan orang tawen atuh. tuan kembang naon eta nuan. Urang mah ku ieu ku pucuk jamu. Urang mah ku pucuk jamu sia. Pucuk jamu. Nah, jadi ka mana lagi? Kumaha kan pucuk jamu. Cerenos nya sebeungeut gitu teh. Sekolah sebeungeut gitu ke. Kalau ke jalan tuh amun nih. Tunggu dulu beberapa menit. Bilas. Multivitamin gitu. Oh, iklan. Cek, nah. Nah, naon ieu? Gerak tuh loba tuh. Turutan tuh siga urang tuh loba pucuk jamu. Ah teu kudu meuli-meuli. Nya gula cokot. Ya, ala lebah. Oke, bari balik we lah. Gala ieu cenah ngebahas lah. Nah, yang halus banget atuh mun ciga didinya. Mahal-mahal ieu. Pucuk jamu we cukup. Pajeng lepah. Nah, letak Buaya. Oh. Nah, eta jadi ngebahas. Enggak naik atuh kan sedih teh launan. Gitu. Herang tadi jamin banget sia. Alabatan tempo ieu siga cai walungan. Yang rame kelumutan mah. Iya. Ya Allah. Atuh kecek. Nah, jadi ngabahas skincare atuh ieu teh. Ieu orang dihare-harekeun we. Ai kamari lain ya ieu. Lain icuk colek bari jeung eueuh we. Nih atuh kucuk ke heula anan nih. Ieu kan anu nanya teh kudu dijawab cenah. Atuh meni sok atuh tuluy ya. Kumaha atuh dihare-harekeun wae. Nya atuh nih. Oke raha atuh jadina enak. Aya itu atuh cuy udah can beres itu cuy. Ari ngabangun bisa maneh mah. Nya atuh udah kagok. Ya janji teh basa teh Januari tahun kamari. Maret. Ayeuna geus Januari deui. Mei. Mah nyanyi. Atuh siga cari. Coba nih hore heula tuh. Meni hore heula. Hore heula masalah duitnya yeun kan heula. Kitu kalem icuk colengnya. Cuk colek we ngomong teh bari jeung eueuh wae. Tungtut atuh bisa mayar mah, atuh bisa ngagebrok mah. Atuh ceuk kumaha da aya itu ge saeutik deui kagok. Urang bereskeun heula atunya. Bereskeun heula itu meunian kandang. Tayangnya nih ayeuna atuh Cek tulungan aja. Tulungan geus sataun ceuk kan tulungan tuluy. Tuh, kita cuma baik hati. Nih tuh sok dipiluan maneh mah. Cek beri keringanan cek. Mohon dengan sangat. Kok ayeuna atuh bayar heula atuh saeutik ge bae sok 100.000 we kan bae. Saeutik teh cek cek abi mah atuh itu gini ngabangun bisa. Nya nyata kagok eueuh urang bereskeun heula. Sok ayeuna jang buruhna ka abikeun heula. Ih, itu Kang Odi teh nyata nagih wae eueuh. Ih, anyuk heula tuh. Karunya atuh nih. Tuh aya kabatur karunya. Cek kudu karunya ka abi. Nya abi kurang karunya kumaha? Geus sataun ya kana cewek hati. Kukeukeuh. Nya bunganya Baik hati nya bagulis. nonton ngiluan. Besar ieu bimoda nyiri kitunya nyiri ka bumut teh. Bajuna alus wae deh tiga salana cut pray. Masya Allah pokoknya. bukan. Neng mantong sok. Cek. Sampai tik. Tante gue. Pantes aja punya gulis nonton. Tante gue. Tuh tante gue. Sok ngiluan atuh ani tante gue naon da mau dibere baca anjing nya. Lima bener anjing sumpah ieu cek. Sumpah. Daek di samar. Ya pamali sumpahan bari jamu. Besok ayeuna heula ka Kang Odin mah isuk deui. Cek, itu butuh yang meuli huut. Aduh teu boga. Aya tuh huut abi heula nya. Mung. Tang duit mah. Huut abi heula we kan huut. Mung. Ayo cuy, kemarin janjina naon? Iya bener janji, saya saksi nanya. Nih capek atuh da kita mah ka dieu teh. Capek cuma cicing, ku abi disangakeun ka tahu. Waduh, ieu saksi nanya janji isuk bener. Ieu saksinya nya bungnya jadi saksi tak. Jadi saksi isuk ge eueuh ngaleungit deui da ieu mah jiga juri tuh dicatet ku awakna. Nya pokona saksinya. Heeh, saksina. Mana janji ieu pamali ya ngapain janji we. Cuk coy. Enggak. Ini dulu ya. Ini jeung teh. Coleng setahun tak kan loba kan mumpung punya umur isuk we siap mama isuk naon nya lunas berarti lunas Pae dari mana ku urang sangun aus tucinya ini nih atuh lah nih atuh mela nih atuh cuy 100 we heula bae sok engke anu 600 mah isuk sok mana babaturanna lah ieu aja tuh percaya ka abi cek teu geus sataun teu percaya aing mah mun percaya mah tuh langsung geblok sok enak tah percaya
Baca tega kak kita cek. Mana yang tega mah? Kita janda cek. Kita saya usahakan cek. Cek karunya. Aing mah, aing serenyah renyeh teh, cepi gitu teh. Karunya aing mah. Kumaha atunya? Tapi butuh duit deh. Aing kumaha tuh? Cek kelanya aus. Aduh orang itu minta heula cai saeutik. Hayu bae. Tuang sakantenan yuk. Jeung naon? Asa anjing deui nya. Utang nanya. Jeung naon heuh tuang eta kebenaran. Aya bonteng bios. Embung. Tadi panggil jeung si euy cenah boga daging. Oh, jangan kayak sore atuh kocok. Kan pada bahasa sore. Sama ayo, sama jeung gonteng nya. Ayo atuh. Tapi atuh isuk asal isuk janjinya. Yuk bung. Eta mi HP budaknya. Cicing mana eta mi ayo cek. Mi HP budak. Heeh. Lu tuan, jeung daging. Cek karunya. Alhamdulillah kemarin senajan jeung bonteng oge. Ya tuangna. Nikmatnya cek. Nya atuh nuhunnya sami-sami. Ini orang masih lagi dia tuh di tawaran dahar. Kesaran ya, tek dahar. Lagi heula hutang teh. Jadi bere dahar. Tengah aja kamu hutang di penutang dong. Ari sugan teh info bener we. Pas kieu henteu cenah da geus kawin seureuh cenah, kawin kontrak. Hanas aing teh gurung gusuk hari itu. Nepikeun kami hapekeun bodas. Ini enak pisan sambal. Kang urang atuh nikmat. Sama ka urang teu nawaran dahar. Kan mos tuang mana mau aing di imah. Encan mata ka dieu. Solusi mah kudu eta. Non, mana geus balik deui. Teh meni alakur ya. Ya atuh. Sesama manusia mah kudu akurnya. Emang kudu kitu nya. Mana teh info teh? Cenah bohong cenah. Da geus kawin sirih cenah basa eta oge cenah ti basa bulan Januari ya pantes we keureuh oge. Uduknya eta nu mere info teu bener. Eta ti saha eta teh? Catakna atuh. Samemeh menang info teh. Kore heula ulah juk didenge teuing. Atuh da kece meuni aing teh penasaran meuni. Karek ngadenge kitu oge geus hayang buru-buru we ka ditu jadi langsung meh hapekeun budak. Abang tukang gosip we. Aing teh cenah naon da geus kawin sirih cenah basa bulan Januari. Jadi we urang teh era ka ditu. Mana budak? Geus aduh dibere jajan keme nuhun Ah, nuhun hungkul sia teh nya gantian. Oh gantian. Oh, 20.000 untuk ke warung itu. Sia tuh dibere teh loba-loba teuing. Udah sia mah. Sia teh gantian tah. Sia jajan teh atuh. Kurang kita 2.000 nih mun. Ayo balik ah. 2.000. Kan gantian heula atuh jeung nepi HP. Nih, keme atuh ningke deui we lah ieu gantian ayo balik. Harus dicatat di ditu di warung da teu make duit. Ngobelaan gibah, ayo pengen budak. Oh, lain iya untuk ngagosip yang wae di Paraban aneh nu ngagosip wae mah. Iya keur ngagosipnya. Kalau gitu kerja pamali ieu ngabejaan sia. Memang kan menjaga tali silaturahmi. Bisa dilaknat ku Allahnya kadenya. Bisa micing jauh. Kadenya. Iya kemeh nuhun Nuhun unggul wae. Heeh engke digantian. Lain nu jajan teh loba-loba teuing ieu urang kudu ngagantian emak teh kudu ngagantian ieu. Dibere tuan teh ku cemeng teh. Henteu. Kela. Ai mas mana ka mana? Gelang mana ka mana ya? Gelang mana ka mana? Terus ya. Ya, gelang mana ka mana? Ka mana ieu gelangna? Wah, si keme gelangnya. Mutakan sia lamun di teh tong ieu kitu. Sia lamun di Dia nya iya tingali. Emang itu kunaon budak ceurik? Labu. Lain labu. Iya emas nak ka mana ai maneh? Sugan urang mah teu ngoprek emas. Bieu teh make gelang, ieu teh make gelang, bieu teh ka dieu teh ieu ditingali bieu di jalan eueuh. Murah atuh meureun teang heula ai mah. Eueuh bieu geus diteangan. Da karek genep didinya atuh da moal mungkin murah. Jadi kelongona barina oge. Ka mana atuh ieu? Acan empot teu. Eta make gelang budak. Teuing teu alarapal teh di imah meureunnan atuh coplok tadi. Henteu tadi pas dititipkeun teh aya ieu gelang teh aya. Mana nempuan teu?
Tuh, tadi pesan ngurus oke di dia eueuh gelangan. Masa makanya Asa teu make Make kecil sakitu gedena ya gelang emas 84 karat teh. matakan ge mantong dek di pihapean budak teh. Santai tuh cut. Iya tina ya budak. Iya kumaha tuh mana ieu? Sugan teuing. Ah nah. Ini pernah emas bobodohan atuh meni. Bobodohan ti mana ieu eta teh harta urang hiji-hijina ieu dipakekeun ka budak, sangkan budak teh dipakean ku urang. Nah, atuh jeung dipakekeun ka batur. Heuh atuh da urang teh atuh nih bieu teh buru-buru hayang info. Da eta. Nah, ini jadi hayang info maneh teh. Urang nu di PHP-ana, urang nu pasalah. Heuh ai meureun leungitna di dieu kumaha atuh? Tadi sugan jajan teu murah. Tadi kita malahan kurang digiwing leungeunna teh nya si monyet. Heuh eta meureun digiwing jika monyet ku maneh meureun murah. Emang teh di emas eta mah budakna. Di emas ieu tadi teh di gelang gede. Gua disemputkeun ku maneh meh. Ceu tong bakal ceu sok nambah-nambah atuh. Awe atuh pada keur kuliah. Nambah-nambah Astagfirullahaladzim ceu. Ih, ka mana wae ngomong teh. Terus buru ieu kelak kumaha tuh malah pas saya ieu teh kumaha ieu emasna eueuh. Anu ceu naon atuh. Abi teh nyami HP-keun nya nuduh. Nah Alias jadi teuing aing mah sia kudu cocorok. nah jadi mana anu galaksi ya. Aing mah tadi dah. Ya meh HP ya budak meh HP. Aduh. Tadi tau nya geus di PHP-an, di paraban budak teh. Sok eta gantian eta emasna. Sudah teh nah kudu ngagantian. Urang teh ngalakukan. Da kumaneh bieu di ieu kana ge kumaneh di maneh di PHP keuna oge. Meh tong kitu meh teh apa jelema sangsara tapi tong kitu-kitu teuing atuh meh sia teh. Astagfirullah. Karena maneh teh sangsara. Heuh, sangsara aing teh. Heuh keur mah sangsara maneh teh mado. Lah Kudu kitu. asa teh kudu kikituan. Mah sangsara ge cukup urang mah. Sa cukup sangsara oge. Eta nah atuh bisa mau kitu, bisa leungit kitu eta gelang budak. Kabiuir mau keukeuh sia teh. Aing mah teu narima sebut mah. Heuh nah habat bisa eueuh sok. Tanyakeun tah kasih ieu atuh. Ada bunga atuh nih. Eta apa da awal emasan. Udah teu nempel emas. Aya, bieu teh aya pas dititipkeun teh meh nitip heula eta teh budak teh make gelang emas gede. Mana tolongan da urang teu masak. Ayo emas teh na oge atuh kumaha. Heuh kan mana ge nempo kan? Heuh ada emas tanda bolongor. Tuh da si ge nempo. Sia mah nya ngabagong, nya maok, nya ieu sia. Eta biwir jaga sia teh. Ngabagong aing mah alias teuing kudu ngabagong. Heuh eta bisa Korea kitu mane bukan duit di mana lain ngabagong. Aing mah nabung. Ari kudu dicaritakeun mah eta teh duit urang ti baheula nabung. Nah, kudu diguarkeun sagala eta teh. Ada narima. Saapal urang mah ngabagong we, sugan teh ngabagong maneh. Gobak sia ngomong teh. Sia wani ka urang. Wani anjing teu wani. Eta gantian eta mana dia kan atuh ai meunang nabung maka dia kan gantian eta emas Sudi aing mah nu teu dilakukan ku urang kudu digantian. Sudi teuing. gantian da bieu di dieu ulina oge. Kaera nya nitipkeun anak di paraban ku urang teh nyalahkeun. Lain OKR emang kanyata anak kitu sateh. Teuing sia. Terus lah. Dia kan sia, dia kan. Tayang nyawa sia aing laporkeun ke Pak RT sia. Sia nama RT sia. Aing laporkeun tingalikeun deuk mawa ke Pak Kades ka dieu. Jug. Maneh maling. Nyungkeun sakalian. Awas ya, tingalikeun. Budak. Ayo. Tingalikeun sia urang deuk mawa polisi. Jug. Orang ge boga Tingalikeun sia. Sia urang ka urang. Wani. Tuh. Alas sadek mau RT, mau Pak Kades, mau polisi, aing menang deui atuh. Terus ya, mamawa polisi, karunya atuh si kemeh. Engke hutangna tuh mama ya, kumaha tuh? Jog mama polisi, urang mah teu sieun meunang ge teu rumah sahebu. Pokoknya tadi kita awal masak. Tuh, mana kita nempel. Orang kayak ngasuh di dir tadi. Atuh cenah ani, enjing deui ceu. Bukan kuih. Kamu dari lu atuh meni. Dina mana nempo tadi? Oh, ente nempo dah bolongan orang naon. Lagi kenal ya. Naon atuh nih? Ya urang tadi rek. Cuma rek balik akan tadi oge ah. Bae we, ke mana yang dibawa ke polisi? Ngomong dong. Tadi abi dek bisa. Namun tadi si gelang budak apal cek? Apal. Tadi laan ku si bunga. Abi teh nempo di ditu ngintip. Mau jadi ka orang. Tadi di dieu bari ngahuapan ngabeuweung cenah. Apa di mana? Nah, udah lagi oge di dinya. Tuh kayak main orang teh rumah sa. Sok gerak, sok gerak. Sok siap balik maneh ngomong atuh. Kais masih tau. Adio. Ngaku sa bunga ada orang tadi noong di ditu maneh.
Aku jabunga tadi ke orang noong di ditu nengkokeun. Ngaku kumana cenah? Mending biwirana sarua jeung si Kais. Iya aku si kubung. Bunga. Ngaku kumana? Ya Allah ya Robbi mending urang teh kudu kumaha mending. Ada teh yang silaturahmi. Ngaku sia. Ngaku teh. Urang nu kasalahkeun urang babaka polisi cak. Aku celin ngomong tadi. Fitnah eta mah fitnah mending. Demi Allah sok urang mah wani lolong da noong. Aku ai maneh. Ini kudu aku dari naon dari temawa. Ceneng da temawa urang mah. Itu saha nu salah saha nu Sunah orang mah orang mah karunya ka maneh daripada di penjara. Ada orang teh butuh duit keneh. Terus ka mitna urang. Lain mit. Tekarunya. Mitna orang mah Cen nempo pisan. nempo pisan tadi dinya bari meuweung. Sok enak kumaha ngaku moal Maneh maneh. maneh karunya si Eme. Urang di ka penjarakeun ai maneh. Aku moal. Aku moal. Lamun orang ngaku ke orang di penjara kumaha? Dia mau ngaku. Geus ya. Aku moal. Gelut. Atuh mawa meni. Ceneng aya batuan. Aing mah aku moal. Sia urang di Teu mawa. Bae mah di penjara, orang mah mung di penjara. moal ngaku. Mau ada sih di penjara. Moal bener. Moal.